Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang mitra aturan kanggo mitra-mitra sadayana anu salamina mancok dina channel Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Kang Arid bade neraskeun mitra ieu dongeng nyaeta dongeng Sunda anu nyanak judul atanapi carios Boh Indung. Ayeuna teh nincak kana sari ka 16. Kumaha ieu lajenganana carios, kumaha lalampahan Bantar, kumaha nasibna Bantar sadayananya kalebet anu aya di Kampung Cibeet. Mudah-mudahan mitra-mitra sadayana tiasa kahibur ku ieu acara dongeng Sunda. Arid ngawilujengkeun ka mitra-mitra anu salamina manco satia sareng ngahaturkeun nuhun ka mitra-mitra anu nembe mendakan channel Kang Arid. Kamari teh mitra dina seri ka-15 nyaeta Kibadal anu nuju amuk-amukannya di bumina si buron. Margi si buron sangkiana Kibadal tiasa dipercanten. Dugikeun ka Kibadal ya kasumpingan ku siluman nyaeta siluman agung. Mitra-mitra sadayana sumangganya supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu dongeng teh supados teu seueur ting kacongcai urang kawitan bae. Dongeng Sunda Boh Indung karangan Kang Arid. Harita Kibadal nempok kana beungeut si buron. Jeung pas nempok kana palebah dada si buron. Kibadal mending kepeg ngarenjag ngaranjuk lain di kieuna reueus. Da harita baju si buron teh dibukaan ku Mang Sarwi. Sabab awakna awak si buron kacida panas nyongkabna mitra. Ngaheab eta ge cacak-cacak bari dikompres ku Mang Sarwi teh. Komo lamun teu dikompres katingali esang eta meuni wah baseuh saawak-awak. Parwatek kakuatan ajian anu dikaluarkeun ku Bantar. Kibadal teh reuas lain mameusan. Eta geuneuk anu dina dada si buron persis saperti tumiba ka manehna. Eta kamanehanana basa manehna tarung jeung bapana Bantar. Eta anu jadi reuas ka Kibadal. Kabayang deui basa baheula manehna keur tarung. Tapi keun ka manehna bobor karahayuan.
ret ibadah kamang sarmo. Au ibadah ngahau. Hei sarmo, kunaon anak dewek, ah kunaon, kunaon anak dewek nepikeun ka kieu-kieuna, asa teu ngarti. Aya jawab, jawab sarmo, jawab sia lain ngahulang. Itu cek ibadah. Itu nate bari tipe polotot nya nafsu nya reuas. Sabab anu tumiba ka anakna ieu teu bisa dianggap sepele. Ari Mang Sarmo mitra tibatan ngajawab mah, Mang Sarmo kalahkah colohok bengong. Eta teh akibat ku pangaruh kaleuwihan ku sieun. Pan ari kalangkungan ku sieun mah nya mitra disebutna teh janten bagong mogok. Ibaratna murang kalih sieun atana pisir disiksa sok aya saur sepuh teh mah dengar kalongeun. Kadang-kadang eta rasa sieun teh sok ngancikna diri. Bisa kedik. Ya pokona mah teu sakedik lah, aya jalan manusian ku bangkong, pokona aya ku orai mah nya atos hampir ngabudaya. Pan ieu mah mode artis Raffi Ahmad yen ku rambutan. Pan ku logika mah asa telebat akal. Mungkin kapungkurna aya sejarahna gitu. Makana urang kedah atos-atos ka murang kalih dina ngadidik. Keras teuing ulah urang teh nya sigar tengah we bilih gitu. Soalna jalmi mah upami tos kena jantungna ku sieun bakal terase napal. Atuh ninggali kitu ibadal beuki ngapulak nafsuna. Cek pamikir ibadal si Sarmo emangna hayang kumaha ditanya kakak ngabantungeuk. Ditanya teh kakak ngabantungeuk siga marmot urang parab. Kan serepet ibadal ngalugas pedog sia mah ujug kuduku ieu sia kitu nate bari dihembatkeun arek ngarah kana sirah Mang Sarmo. Mang Sarmo reuwas lain di kieuna reuwas kareureut naker. Sabab lamun kibadal ngadek nya ngadek, lamun nyabok nya nyabok, eueuh bahasa permisi. Oh, mun ki lalakonna ki ieu. Mang Sarmo gancang nerangkeun naon anu geus tumiba ka si buron ka manehna jeung ka Mang Sarwi jeung nu sajena. Kabeh diterangkeun eueuh nu kaliwat jeung dina nerangkeunana ayeuna mah jadi kurangan, jadi leuwihan, pas we. Sabab sieuneun lamun Mang Sarmo kabohong teu sarua jeung si buron, manehna anu bakal jadi korban ku kibadal. Atuh ngadenge kitu ibadal menikah krot kadenge huntuna matak linu. Komo ngadenge yen anu ngaranna si Bantar cenah saolah-olah nangtang ka manehna. Ditanyakeun eta oge eta budak teh umurna sabaraha taun, bejakeun ku Mang Sarmo nya cenah sakitar 23-an 22 nya sekitar sakituan cenah ki. Cek pikiran kibadal aing ieu dilonyeng ku bebenyit anu karek bijil tina bujur. Cek pamikir kibadal ge boga pikiran anu lain. Boa-boa ieu budak
anakna si Darma cenah. Ari Darma teh mitra-mitra nyaeta bapana Bantar anu diracun ku Ki Badal teh. Jeung kuat pikiran Ki Badal sabab eta anu keuna ku ngaran si Bantar cenah persis teu dipikeun sasieun seperti anu tumiba ka manehna baheula. Tapi keur waktu ayeuna Ki Badal teu hayang waka mikir leuwih jauh. Intina manehna hayang gancang nyalametkeun atawa nyagerkeun nu jadi anakna nyaeta si Buron. Eta anu leuwih penting cek pamikir manehanana. Sabab lamun teu gancang-gancang dicagerkeun si Buron bisa-bisa moal katulungan nyawana. Sakieu ge untung kaburu kanyahoan lamun teu we. Lamun kanyahoan nepikeun ka isuk-isuk teuing we tah. Itu cek pamikir Ki Badal. Pok Ki Badal nyarita ka Mang Sarmo. Sarmo. Sok euy, dieukeun si Buron. Ayeuna ku dewek rek diubaran. Mangga Ki, itu cek Mang Sarmo. Anu saterusna si Buron didiukeun. Ku Mang Sarmo ditahan ti hareup. Da Ki Badal rek ngubarana tina palebah tonggongna. Dina nyekelan si Buron Mang Sarmo dibantuan nyaeta ku Mang Sarwi. Da ameh kuat. Anu saterusna Ki Badal ngawatek ajianana kituna teh bari ngadorongkeun dua dampaleungeunna kana tonggong si Buron. Bareng anjing eta si Buron sadar. Jegoh si Buron batuk. Kecilok keluar getih kempal tina bahamna barjeng hideung. Kumaha we keuretan ati anu geus lila. Ayeuna mah karasa ku si Buron dadana rada hampang teu eungap teuing jeung karasa teu pati panas teuing. Sarwi nyokocai euy. Itu cek Ki Badal. Nitah nyokocai ka Mang Sarwi. Mangga Ki, mangga. Anu saterusna Mang Sarwi nyokocai ka dapur. Diwadahan kana emuk. Anu saterusna eta cai diasongkeun ka Ki Badal. Ieu Ki, caina mangga nyangakeun. Gap eta muk anu eusi cai ditampanan ku Ki Badal. Terus Ki Badal ngawatek ajianana anu ditojokeun kana cai teh. Sakabeh pangabisana diketrukeun keur ngubaran nu jadi anakna. Beres kitu terus eta cai dibikeun ka si Buron. Buron, minum ieu cai euy. Gancang cager. Itu cek Ki Badal. Si Buron teu hararese gancang nampanan eta cai. Anu saterusna eta cai diinum ku si Buron nepikeun ka beakna. Beres nginum eta cai dadak sakala si Buron awakna jadi jag-jag deui.
anu ngap jeung panas dina dadana dadak sakala leungit ngan karasa awakna nah naik tur lungse sigana mah akibat loba kaluar getih. Kumaha ayeuna buron, kumaha karasana? Itu ceki badal nanya kasih buron. Jag ayeuna mah ieu panas nadada jeung eungap leungit ki ngan tinggal lungsena nah naina itu cek si buron. Oh syukur atuh sok ayeuna mah istirahatkeun heula barang dahar we sing loba isu ge moal naon eta mah leuleus teh ku akibat cilaing loba keluar getih. Ajeng ayeuna mah kieu buron sarmo oge maneh sarwi siapkeun euy sasajen eta keur ka Gunung Aseupan. Tapi lamun bisa euy mun bisa sabab waktu mepet keur ayeuna mah bae tong mawa warga urang-urang we terkecuali lamun aya warga anu bisa disusulan atau anu apaleun bawa sabab lain naon euy geus telat urang teh geus kahitung telat sapoe babakti ka Gunung Aseupan. Lain naon dewek mah anu ingis teh mamalana jadi mamalana lain keur ka dewek aya dewek teh jadi masalah ieu mamalana teh paur seperti tila-tila kongsipan nepikeun ka kebon sawah warga ruksak dewek mah mikirkeun nepikeun ka dinya teu asa hayang menang sorangan jeung masalah ngawarah anu ngaranna si Bantar keun eta mah bagian dewek lain bagian sila lain itu cek ibadah bisa we ngelasna teh mitra ajarkeun teh keur kapentingan cenah warga masyarakat padahal mah manehna diancam lamun teu ngalaksanakeun gancang-gancang babakti ka Gunung Aseupan manehna anu bakal dibawa. Pan perjanjian jeung Siluman Bagong teh ABG eueuh nu apaleun estuning manehna jeung Siluman Bagong. Jeung cek pamikir Ki Badal ayeuna mah manehna kudu leuwih mentingkeun babakti ka Gunung Aseupan daripada males pati ka ngaran si Bantar. Sabab lamun manehna teu buru-buru nyaeta datang ka Gunung Aseupan wah bisa-bisa anu sesuai ancaman ti patih Siluman Bagong engis manehna beunang kagiriwil ku bangsa siluman. Dina kituna mah manehna nya ge jawara sieun mitra iku siluman mah. Da manehna masih kene hayang hirup di alam dunia bari manehna salila ieu ngan nyieun kaonaran nyieun masalah ngarugikeun warga loba. Mohon mangga Ki mangga itu cek Mang Sarmo. Malah Mang Sarmo jeung Mang Sarwi tetalangke terus nyiapkeun bahan keur sasajen ayam hari tarek ditewakan nyaeta keur bakakak dina nyiapkeun sasajen dibantuan ku anak buah Ki Badal. Da anak buah Ki Badal teh seueur mitra nya sanes Mang Sarmo, Mang Sarwi, Mang Sardan wae seueur. Jeung masalah keur sasajen
teu kudu kokorelengan kudu meuli ka pasar ka itu ka dieu teu kudu dateun ki badal segala aya di kembang bodas kembang beureum koneng pokona mah aya da ki badal ngahaja melak nyaeta keur paragieun kaasup bangsa bubuhan cau alpukat apel pokona mah aya we teu ngengken nu karar itu maki badal mah poe harita mah diten ki badal rame kudu nyiapkeun keur bahan bawaeun ka Gunung Aseupan pabepak pik aya nu nyangu mitra aya anu newak ayam ari anu newak ayam Mang Sarmo jeung Mang Sarwi jeung ngadak-ngadak eta hayam teh lingas tewak ka dieu renyang ka ditu tewak ka ditu geleber pampangna mah eta nawak hayam jago teu sirikna repuh gajileng ka itu cele dina sirah Mang Sarwi rot ngising atuh Mang Sarwi teripuh aya anu nyangu ketan nyangu biasa terus eta ketan teh ditiiran nya ditiiran kana awi mitranya sapertos urang bade nyempitan tak kitu ngau dieu mah ulah bararadag ceuk nu bohong mah segede-gede peureup teu pamikir anu masak mbahna cenah meh wargeun gitu rujakeun dimemeti rujak cau rujak asem rujak kalapa rujak asin rujak amis pokona mah ngaran rujakeun wah sababaraha bekong cau ge dimimiti cau emas kapungkur mah aya keneh mitra cau emasnya ayeuna mah tos teu aya sanes teu aya tos jarang panginten ayeuna mah disebut cau meuli kapungkur mah cau emas anu alit tapi amisna amis kareut cau emas mah cau emas cau Ambon cau nangka raja cere eta raja cerei meureun raja cere pokona tina cau wah sababaraha rupa sigana mah ku ki badal nu teu dibawa teh tangkal cauna we da ngaran cau mah asal aya cau pasti dibawa disiapkeun aya oge anu nyiapkeun cai kopi kopi teh kopi amis kopi pahit kopi sedeng cai herang rupa-rupa sakian jeung anu marasak teh lain lalaki wae dibantuan ku awewe malahan mah Mang Sarmo nyusulan sabagian warga nyaeta anu sok milu babakti ka Gunung Aseupan kan teu dibejaan kabeh da amanat ti Ki Badal kitu jeung pangpangna mah waktu bisi moal kaburu sabab lamun nyusulan anu sejen cukup jauh kan kapungkur mah mitra bumi teh culcel teh sapertos ayeuna rek jarak teh 50 meter 100 meter culcel kapungkur mah karena jam 5 sore eta sasajen geus siap eta dahareun mitra ku ngabarakna aya kana 10 nyiruna tahan mencit domba mencit embe ari mencit domba jeung embe mah khusus cenangke lamun marulang ti Gunung Aseupan rek ngadon jalalahar itu ceuk Ki Badal anu rek init ka Gunung Aseupan ayeuna mah teu pati loba nya palinglah kana 25 atawa 30 jelemaan
pan biasa nama loba pisan loba pokoknya nama ngabring biasa nama nepikeun karatusan mau anu sieun mah sieun kuki badal sieunnya benar lamun teu babakti pepelakanana atawa sawah kebon sieun aya anu ngaruksak deui parukuyan wah siap parukuyan ge meuni badag aya dicanak teh kana baki mitra ditanggeui jadi ditilaman ku baki ge baki hade atuh lain babakian uhakna meuni barakbak bubuhan khusus jadi ke parukuyan mah ngagunakeun kai teuas ame awet jeung di jalanah henteu jol pareum kana liwat magrib ibadal sabatur-batur terus arinit nuju ka Gunung Aseupan teh itu kang jeung diharup marawa obor ari di tengah ibadal jeung si buron kumaha we raja ditututkeun kunu marawa tanggeuyan ari eta bringan teh ini resep ngasrek jeung make jalan nyaeta ka tengah lembur ngahaja ibadal teh supaya katingali ramena alan mah anu sok biasa ngilu tapi teu kabejaan nya manehna terus we ngarilu kana rombongan kibadal acieuh di jalan teh hasana urang teu dibejaan da urang ge hayang itu paceprotna eta warga anu sok biasa diajak cenah urang oge da ngadadak ieu teh da ceuk Mang Sarmo mah cenah bisi moal kaburu soalna waktuna geus telat teu bae cenah hayu tong loba omong hayu mangilu we itu obrolan warga anu ngarilu ka Gunung Aseupan anu aya di kampung Cibeet kabeh geus nyahoun yen eta teh abringan ibadal sabatur-batur anu rek ka Gunung Aseupan asup patua kampung Pak RT Aki Dira pokona mah kabehanana arapal geus teu aneh sabab tiap sataun sakali sok ngayakeun kikituan harita aya dua pamuda ngaranna Jang Kudil jeung si Rancung hari disebut si Rancung bukna teh rancung mitra kaluhur nyocong gitu zaman aya nama kaluhur tapi rancungna teh teu rancung diobat atanapi direka jadi rancungna teh rancung asli kusababukna rancungnya disebut we si Rancung ari umurna kana 18 tahunan eta dua pamuda teh ari si Kudil jeung si Rancung eta budak kacida lenggerna di kampung Cibeet mah eueuh bandinganana lenger pokona mah kabeh geus arapaleun kumaha lengerna eta dua pemuda lain ukur lenger manehna panjang leungeun pokona mah patua kampung kabeh geus ngarasa taluk ku dua pemuda nyaeta si Kudil jeung si Rancung lenger-lengerna fungsi maranehana duaan mindahkeun pacilingan nyaeta pacilingan warga atuh harita teh anu rek carita ribut sabab pacilingan eueuh nepikeun kakacau kaayanana kan kapungkur mah pacilingan teh mitra dibalong atanapi disolokan warga dirinya sebenarnya mah geus ngarasa taat kaasup seep waktosna